Perkenalkan, nami abdi Korel Kurniawan, kelas 10 MPLB 4. Di dieu abdi pang nyaritakeun dongeng nu judulna Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur aya kerajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Raja Prabu ngangadu han dua budak awewe namina Purbararang serta adikna Purbasari. Dina akhir ayatnya namanya Joona. Raja Prabu nunjuk putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatanna mimpin kerajaan. Ngan keputusan ieu ngajadikeun Purbararang dengki ka Purbasari. Ku sebab eta manena manggihan saurang nini sihir kanggo nyalikakeun adina. Akibatna kulit Purbasari barobah jadi kaayan totol hidung jeung ajeuna diusir ti kerajaan. Purbasari diasingkeun ka hiji di mana anjeunna engka patepung jeung Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ieu nu akhirnya miceun kutukan Purbasari ti nini sihir. Purbararang nu ngadangu adina tos geus deui masihan tantangan patengan panganten ganteng tunangan. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung barobah jadi lalaki anu ganteng, leuwih-leuwih ganteng ti tunangan Purbararang. Akhirnya